Sampurasun mugia kejembaran rasa tur panalar oge kabagjaan sarta kawaliaan marengan urang salawasna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Putri tegas kaula kalawan mas kawina perhiasan emas ku perhiasan emas 15 gram dibayar kontan terima nikahnya dari Wiana binti Papawan sama mas kawin 15-an dibayar kontan. Api sungkem kepangkona daduku Bapak, sesaat-saat kolontosan penyakmu kepada kaheman Bapak abdi sewujud aina lalu terus tumbuh puasanya dia harap berangkat abdi aina timur dan selasa. Bapak kemudian abdi yang tidak dosa salawasna barungsing ucap baiklah begitu nih baiklah diampas mata karahut kepada serba sok salawastiku abdi percantan merasa bapak lalu kadungan Aisyah Tinantos ya hapunten tidak kelupatan abdi saya diri anu diseja doa anu disubur mugia abdi biasa kepada nabi kewajiban abdi anu selalu sareng ajaran Islam sareng mugia ngurut rumah tangga salawasna aya dina pangantainan ya Allah dikasih hadirna sapertos dikasih marang ka abdi saya kenal Fakirato para wasir keputra panggilan abdi putra emas sareng bapak abdi nuhun pangruan sareng bapak abdi tidaklah bagi kerja sareng bapak pribadi saya sanis juhikeun bimbingan sareng bapak nggoni ngagayuh rumah tangga sangkan abdi wae nulis anaki kasep anak bapak sok sanajan kita teh
tadi pas dibedakan kepahatingan tapi itu apa mungkin kehidupan anak pribadi nanti baru kita dipasang dari syahid antar kawasan tidak ada harap bagian wayana hubungan nikah mudah kebahagiaan hidup ini menjadi kebahagiaan di akhirat dengan hidupku saya harus berapa itu bapak hidup balaga rumah saya nah segala titik inang di bapak hidup bangsa separuh mesin angka inang di bapak hidup bangsa seperti segala titik harus singkir inang di bapak anaknya waya laut restu segala nahampura sabang sunan anaknya ampura ulah bisa saha anak kita apa pribadi kita bapak hidup ampura apa negeri lainku ikit tentang kemewa nagetrik saking basi letak saking pertanyaan lagi ampura bapak ampura apa saya begini pabri wa apa begini mama diwajib dengan dunia dan rumah karena dilapsin bisa bapak tidak bisa diwasili hormatkan ibu juga bapak aku hidup dulu lagi itu hidup kata peminta muka kedua apa ibu mama yang tadi istri heran panau istri tekadenge apa ibu mama sudah pakai kadang rumah tangga sekadangnya ya pemerintah paham mama hidup papa itu di rumah tangga ya pemerintah paham dalam panon anak si bunhar si jemat sing ayat tinggalin apa anak si jemat tidak akan apa si bunhar si jemat bunhar rambut si jemat kata teh pokadin anak sahabat dari barang ayah hak fakir miskin anak kudu didahat pasti itu berapa makin gerakana berapa makin geraknya berasuk makin hidup para wanita saling pikana asing saling pikana dulu saling pika asing Allah dari ina rumah tangga pasti wah saling pikana asing saling pika asing sampai rangkul bapak rangkul keterangan udah hormat ka indung ke bapak oke hormat ka indung ngandung bapak benar ka indung ngandung bapak menerima badehnya bapak pribadi anakku harkana sarwa jeung indung bapak itu mata sok anakku amanati bapak sing saling pika anak saling pika deui saling pika asih kadung-haran hidup kabumah hidup sarua jeung kabumah kama lah nanti hidup aku sih ceritanya dirangkul aduh anak bapak jadi hidup dengan menjadi bapak ayo anak orang solusinya tidak buka dulu pulang saling pertanyaan utama saling percaya saling pertanyaan saling dulu saling percaya saling dulu eta anu penting insya Allah lamun urang saling percaya saling kasih saling dulu rezeki bakal muncul maka di setelah tatapnya tak di Jepang tak dua anak
cacak nilang batu laut-laut begitu klop tina ragam takak karena suku laut-laut karena legok disuntarna tahan ya cenaya keludung tahan di potoncan tahan serti anak untung sih bitangan jadi foto kok ada yang 2 jam intinya bener ruap anu terakhir punya udah kayak di ruapan wae gimana sok mandiri si ayeuna maka ngadoakeun si hidup sing mandiri mana bismillahirrahmanirrahim maka dipoto ya bismillahirrahmanirrahim ya itu itu apa mangga apa doa mohon mangga sangu teh ieu teh kalasan sangu kuning sangu persatuan segala aya mohon kalimatan dan bersatu mohon mangga sok bismillahirrahmanirrahim. Nah, engkau maulah yang dihuapan-huapannya engkau mah kesit neng dah huapan siakan itu sing sareng nah iya tak kehujan kucing sing bareng kalau caitnya kalau cai sing bareng kita simpan kalau cai sok bareng ngeluar cai sok keluarkan kesini kan itu itu sih berarti supaya pimpin hati pimpin toke ayah buruh mamakoran pimpin cacat pimpin toke ayah buruh mamakoran gerak pecah kaburu koran pimpin hayam ideng kaget buka tempok nakulirna pimpin hayam ideng kaget buka tinggal ikujurna padahal ikujurna butuh tangga 1, 2, 3 bareng sok payun 1 jalan itu sok sabar 1, 2, 3 nah kita bicara ayam sipagohnya tuh dangus dimimiti si amah yang nate bujurna ngaragap nate yang bujurna neng yang naon si neng yang huluna sawak kok huluna dulu nata si a bujurna si neng tah neng aya oh iya yang naon tuh alah mohon gue nya aya naon tinggal sempok kita halus suka dah ya mohon simpageuhnya simpageuh apa kalau tadi kenapa goyang dompet goyang goyang dompet aku makar sana berat atau dapat bedol bapak sana pagi berat senang karena belah katu kadio hayang kadio si kana katu hayang belah ditu sinang kaditu sinang biena terpahe ta lamun rumah tangga kitu jang mal bener dia hayang pada hayang bener dua nake bener dah kakatunya lamun aya nu hade sok musyawarah lah bedol-bedol katanya
anu boga riki ya hayang namula badami nya intina teh ulah bedol-bedol kieu anu akhirna bae lah kalurkeun kanapeun heula geus saditu geus nyaho intina ya yang tepeng kuneng tepeng donana dah tepeng sipaku tah jeung bojona ieu nu aa dah mau nu aa ieu tepeng tah lamun si aa leuleus tah si dia teh sok keneng hanutan padaru hanutan sama hanut tah intina kita lain berkana kaduga iya pan aya laguna nah hanutan teh pok ame kelalak kumpul pok ame kelalak kumpul ada nama taplok kudu di ame ada jalan kasih buku sendiri oh gitu intina nama saring oboran saring caangan saring bapatan eta mah diorangnya Pak ngan itu nama kitu eta nu si aa atau sigal eta sok bebeskeun tadi pas nah berarti tinggalkan gitu nah gitu cabut aya baseun teh aya bebeskeun deui blekuk cabut deui nah bebeskeun deui alah ieu mah neng beuteung ngarti pisan si Ateng bete ngabebeskeun polos keneh Bang Darus polos keneh lamun si ngabebeskeun ku neng teh kitakeun bujurna ah ditekeun salit saasup pada sulit kalaunan heula we gitu Terus gente bujur lima gitu kan. Kita kan bujurna aku ngagugu di bawah Pantes cabut udah ngaranna ge keni teh kenikmatan lamun teh digoyang teh keni teh kenikmatan siloka cepeng deui kuduan mana lurkeun dipangkeun kalurkeun kanapun goyang kenala goyang dompet goyang dompet kalurkeun kanapun kalurkeun bobokeun 1 2 bobokeun kania ya polos keneh eta ngeluarkeun cai ain baca kita cenah harus bucat Gun bucat cairna cai kenehna gitu Gun awal bucatan pada sebenarnya senyum baik lah dari bayar polos keneh pemitian 2 3 apa tuh bucat teu alah sakali deui bucat sakali deui sekali cinta menerus neme sayur satitik kata bucat satitik mohon sancret aya kena cairna baca kana keluar ngahakeun sok pupuskeun 1 2 dijungkeun eta bucat teu bucat Kadinya kun, ah kadinya 1000.